Carana ngadamel dadar gulung. Bahan unti kalapa nyaeta cokot panci, tambahkeun kalapa parut, jeung tambahkeun gula pasir sacukupna. Sakira we satakaran ngabuatna. Hurungkeun kompor jeung aduk nepi kacoklatan. Ulah lila-lila bisi gosong. Teu lupa tambahkeun uyah saeutik. Teras tambahkeun tepung tapioka. Ukur-ukur we. Abdi teh makena 8 spon ieu. Jeung tambahkeun uyah saeutik. Sakirana we. Jeung berikeun ngawarnaan kadaharan. Teu usah banyak-banyak. Tambahkan cai sarta aduk nepi ka rata. Ngan nyokot mangkok lalaunan jeung bakal tumpah. Sabarantos kecoklatan sapertos kieu. Laremkeun kompor. Teras angkat sareng tuang kana mangkok. Pelan-pelan we. Jeung siapkan teflon ku minyak saeutik jeung ngahurungkeun kana panas low. Panasna saeutik we sedikit. Lajeng nempatkeun campuran kana teflon. Nu campuran geus garing lajeng nempatkeun eta dina piring jeung eusian. Beres isi kalapa parutna sareng dadar gulung anu digulung siap disajikeun. Hayu babaturan deukeut meuli jajanan khas Bandung Jawa Barat. Pasti alus ngeunah pisan.